Dina masalah puasa aya sahna puasa, aya batal puasa. Tangke dina sahna puasa, dina pembatalan puasa aya batal teu dihaja, aya batal dihaja. Mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah, ku kagungan Kanjeng Nabi, ku kabarokahna iriungan umur urang didugikeun deui kana bulan Syaban, dina bulan anu mulia. Insyaallah sakedap deui urang bade ngalaksanakeun bulan nyaeta anu sami bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah, nyaeta bulan Ramadan. Mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah sing dipanjangkeun umur bari jero taat ka Allah, amin. Dijadikeun hamba-hamba Allah anu saleh, dihampura dosa nu gede nu leutik nu karasa nu teu karasa, amin. Kukuh nyicingan dina agama hak sunnah wal jamaah, nalika tunduk kana waktu ninggang kana mangsa takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinglar, dipungut kudu rahayu, dicanda kudu kawasa urang sadaya ku Gusti Allah sing dimautkeun bi husnil khatimah, maut mawa iman jeung Islam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing abdi nyaeta nyuhunkeun hampunten, nyuhunkeun hampura ka sadayana dina jangka sataun titos lebaran dugikeun ka bari ayeuna Ramadan, bilih bisi dina laku lampah, khususna ucapan, khususna dina masalah pangaojan kapangaosan aya salahna loba jeung saeutikna, eta samata-mata dosa sim abdi nyuhunkeun dihampura ka sadayana. Sabalikna sadayana oge ku sim abdi alhamdulillah tos dihampura sabab urang bade ngalaksanakeun eta puasa Ramadan, urang bersih suci bade madep ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina masalah puasa aya sahna puasa, aya batal puasa. Tangke dina sahna puasa, dina pembatalan puasa aya batal teu dihaja, aya batal dihaja. Keur batal dihaja ngabatalkeun kana puasa dihaja, ngabatalkeunana tangke ngabatalkeun puasa bari dihaja tong sumaona teu dihaja, dihaja oge ngabatalkeun ieu. Hiji aya nu wajib dibatalkeun. Wah mantep ieu. Bulan puasa aing kabener bung puasa wajib dibatalkeun. Ngeunaheun ieu lamun teu dibatalkeun dosa. Hiji nu wajib, dua nu jaiz, ae mubahun menang. Tilu teu wajib jeung teu jaiz teu menang. Nu kaopat haram. Baik deui, jadi dina keur waktu puasa dibatalkeun puasanana aya nu wajib. Mantep ngeunaheun heuh. Puasa keur masangheuk dibatalkeun hukumna wa aya nu wajib ya, anu wajib dibatalkeunana, aya anu jaiz, aya anu teu wajib jeung teu jaiz, nu kaopat haram dibatalkeun puasa. Taya nu kumaha wajib ngahaja ngabatalkeun puasa bari hukumna wajib, lamun teu dibatalkeun hukumna haram kama fil haidi wa nufasa, sacara awewe hede jeung awewe jeung awewe. Jadi awewe dina keur bulan puasa ngalaksanakeun puasa datang haid atawa nifas, keur puasa wajib dibatal. Lamun teu dibatalkeun haram hukumna dosa. Ngan aya ngan si awewe keur kadatangan haid, pamajikan urang bejaan umpama keur waktu kadatangan haid dina bulan suci Ramadan wajib dibatalkeun, sing sok sanajan wajib dibatalkeun kudu sarua jeung anu puasa. Naon sababna? Sabab lamun teu sarua jeung nu puasa bisi ngaganggu kanu puasa. Sekalipun si eta awewe keur haid wajib dibatalkeun puasanana, berangdahar ulah katempoan ku jelema, ulah katempoan ku batur, ulah katempoan ku tatangga, ku anak teh ulah kanyahoan. Naon sababna? Bisi katempo ku budak, bisi katempo ku
anak. Kun nyumput ulah ajan ku anak ke naon sababna? Heuh ayeuna urang boga anak umur 7 tahun umpama eta budak umur 7 tahun teh can diwajibkeun puasa ngan wajib indung bapa ngadidik ngajarkeun diajar indung bapana wajib tong sumawana kana salat kana puasa jang wajib ayeuna maneh sok belajar puasa padahal eta budak umur 7 tahun teu puasa ge henteu do ngan indung bapana wajib ngadidik ngajarkeun kan baheula posna moal sarua moal beda pasti sarua abdi baheula keur umur 7 tahun diajarkeun puasa ti isuk pas datang jam 8 teh Pak mi arek buka teu kuat ka jam 8 heuh sok buka mah ngan wayahna engke tos buka teruskeun deui puasa ayeuna tepi ka jam 8 isukanana puasa deui diajar di puasa tepi kuat jam 8 jam 9 kuat jam 10 teu kuat batalkeun sabab keur diajar puasa ayeuna tepi ka jam 12 ayeuna poe katilu puasa deui diajar deui ku indung bapa tah puasa kuatna teh tepi ka jam 12 puasa tah di jam 12 deui wayahna diajar deui tepikeun ka waktu maghrib henteu dosa budak mah teu dosa keur teu puasa ge ngan indung bapana wajib ngajarkeun urang ayeuna nu jadi indung bapa ngadidik nu jadi budak ngajarkeun puasa ayeuna aya nu teu puasa indungna teu puasa nembongkeun barang lebor ngemih umpama ti beurang tah ngemih si aman ngartieun si aman seuri si aman ngartieun ngarti si aman alhamdulillah cacak si aman ngarti komun sejen gitu we geus cacak si aman mang aman ngartieun komo nu lain alhamdulillah indungna teu puasa ngemih ti beurang atuh budake nurutan nang ngajarkeun nang ngadidik nang ngabiayaan sedengkeun ngabiayaan budak ge henteu cukup duit leutik make duit biaya gede ngajarkeun budak nurutan budak berpuasa ge leung umur 7 tahun umur 15 tahun indung aing teu puasa barang lepok ge jadina teh naudzubillah ka ieu awewe head awas awewe head dina keur bulan puasa tong sumaona datang headna penting datangna ti beurang wajib dibatalkeun ngan kudu sarua jeung puasa keur sekalipun arek berang dahar ge ulah katempuan ku jalma nyumput tah engke dina beres puasa wajib qodho tah engke ngodoan puasa ayeuna wajib qodho qodona wajib bari fidyah ngan awewe head keur atawa dipas keur waktu bulan puasa mah wajib qodho doang teu wajib ngaluarkeun fidyah tangke nu wajib qodho bari fidyah ge wajib jadi qodho ongko fidyah ongko cara kumaha sacara ayeuna jalma keur ti lebek nah, umpama urang keur puasa dina bulan puasa lempang ngalewatan setu nah ngalewatan empang nah ngalewatan sumur keur liwat teh lempang aya jalma keur dikelebekan tulung kira kok cara kamari lain kamari ngadenge tadinya tah di setu dirawa lain dirawa balauran kabehna si bener bah balaura hiji saura mudah-mudahan sing maut syahid amin sabab maut syahid tilu hiji syahid dunia dua syahid akhirat tilu syahid dunia wal akhirat syahid dunia mah seperti jalma perang nate tujuanana lain ngagungkeun agama Gusti Allah. Rek naon tujuanana? Rek nyokotan handa harta banda musuh. Lamun aing milu perang, pokona musuh eleh ku aing dicokotan harta bandana bedilna cokot. Ayeuna emasna dicokot, petina dicokot kabeh. Encan ge nyokot harta banda katembak manten, paeh manten. Paeh deuh katembak.
Tah sahid ngan sahid dunia lain sahid akhirat. Dua sahid akhirat. Sairat unggul. Kumaha sahid akhirat? Sacara ieu jalma keur tilelep maut. Tah eta sahid akhirat. Di kelompok atuh aing gampang rek maut hayang maut sahid mah ngenclung we kana sumur. Arek ngajeleng ka sumur, aing hayang pae geus teu betah di dunia ieu supaya maut sahid aing maut sahid keur mah teu betah di dunia maut sahid. Dong we kana sumur atuh eta mah lain sahid bunuh diri. Yadkhuluna finnar jalma nu bunuh diri cicing dina neraka nage langgeng teu kaluar dina neraka. Naon sababna? Kaluar iman tina Islam, kaluar Islam kaluar tina iman. Sabab teu percaya qona qada jeung qadar, teu kuat kana ngahadapi dunia, main terpercaya kono kodok jeung qadar ti Allah, ngajleng kana sumur balik ngajina jingana ngadengena saliwatan. Wah ai kitu mah aing meni pae sukana supaya maut sahid ka bener adi mah sumur jero 20 meter ngajleng isuk teh geus ngangkan tama lain maut sahid cilaka naudzu. Mudah-mudahan langsung dirasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya di sahid akhirat teh seperti awewe ngajuru. Awewe ngajuru berusut we budakna kaluar indungna maot leus we eta sahid akhirat. Sahid akhirat salamet dunia wal akhirat. Ta ieu ayeuna aya di sahid dunia akhirat. Ari sahid dunia akhirat mah perang ngagungkeun agama Gusti Allah. Ngagungkeun agama Gusti Allah bak terus ketika pae maot geus ulah disolatan, ulah dipandian, ulah diadusan, ulah dibuntel, geus jeung baju-bajuna jeung getih-getina asupkeun kana liang kubur, ulah disolatkeun. Tadi mah sahid dunya jeung sahid akhirat unggul mah wajib disolatan, wajib diadusan. Ieu mah sahidna dunya akhirat ngaguprang agungkeun agama Allah, teu kudu dipandian, teu kudu diadusan, teu kudu disolat. Lamun urang embung diadusan, embung dipandian, embung disolatkeun, embung dibuntel ku kain kapan, perang we ngagungkeun agama Allah tuh mangkat ka Palestina. Ai daek mah. Da ieu umpama urang teh keureumpang, ai jelema tilelep keur sedengkeun keur puasa Ramadan. Aduh, ai jelema tilelep aing lamun cenah ayeuna ngajleng ngaluncat atuh batal puasana. Teu ditulungan aing dosa. Sabab eta nulungan jalma hukumna wajib. Ieu lamun teu ditulungan paeh. Nulungan nyawa jalma teh hukumna wajib. Lamun teu ditulungan paeh ieu jelema. Tah batalkeun puasana ngajleng blok. Kajeng teuing teu niat dibatalkeun pasti batal. Naon sababna? Di mana ngaluncat kana cai pasti batal. Cai asup kana liang-liang anu awak. Lamun urang keur puasa tah mandi teuleum pan aya baheula mah baheula barudak sia mandi ka cai gede pan cai gede bahasa hese langka baheula mah lamun cina mandi ka cai gede kade ulah hitut atuh hitut teuing hitut jeung teu ge tetep batal. Tah sarua teh ayeuna keur budak kade ulah hitut cek maena lamun cina hitut tuh cai gabluk-bluk ka luhur berapa cai gabluk-bluk batal. Pokoknya rek hitut rek henteu ngaran-ngaran teuleum kana cai keur puasa batal puasana. Naon sababna? Cai asup kana anggota tubuh, cai asup kana liang-liang. Tong sumaona cai keur puasa, ieu mah keur puasa teh naon? Ieu aya jolokan ceuli batal puasana. Coba eta lamun teu ngaji, nyaho mah. Oh ceuk samang aing haduh hadena ngaji ieu. Nah, nyolokan ceuli keur puasa batal. Naon sababna? Ieu curug disebutna ain dunya, zahiriyah. Ieu liang ceuli batiniyah. Di mana zahiriyah asup kana batiniyah, jaupiyah asup kana liang-liang da awak batal puasana. Coba di mana geus batal teu wajib berandahan. Kajen teuing batal ge. Naon sababna? Al imsaku kudu ngekar sarua jeung anu puasa batal ganjaran teu meunang berandahar ge ulah kudu sarua jeung nu puasa rugi teu. Wajib balik wajib qada. Tah nulungan jelema teu lebek. Tah ayeuna tong sumaona ayeuna liang ceuli urang berpuasa aya we ngorong kieu tah. Aing ngorong mah ngopi teu batal. Naon sababna? Ieu sae dua ieu anu nongtotna ieu tah ngablenong ieu mah johir asupna. Nyeui ente ngorong-ngorong teh kieu we. Punten we rada teu sopan ieu.
ngorong kieu teu batal tapi blos kadieu tah 12 liang ieu teh tan ieu teh liwat kadieu batal. Naon sababna? Ieu hukumna zahir tah ieu hukumna batiniah. Lamun ngupil aya ka jero batal puasana. Sabab pembatalan puasa teh loba. Tong sumaona ayeuna naon sih teh disebutna teh lamun nyolokan ceuli kuping eta mobil mah iya ati balik bae keur puasa ngising lain ulah ngising udah pernah make bahasa urang aja teh kade keur ngising oge ayeuna nongtot teh kieu tah ngelepot ka jero batal puasana. Naon sababna? Nu sapotong kaluhur batiniah, nu sapotong deui zahiriah, geus asup kana zahir, tah eta si Udin mah Udin. Tah si kokonena teh nongtot pan geus asup kana geus kaluar, eta geus hukumna zahiriah. Asup deui ka jero, jadi zahir deui balik deui ka jero, batal puasa. tadi gunti lain ulah ngisingna lain meunang ngisingan kade kudu hati tangke di mana beres ngising tongtopkeun si kerot salawena liang tongtopkeun keur obe beres obe lah kurang lap heula geus dilap kakara asup ka jero liangna. Naon sababna? Sabab lamun teu dilap heula berarti baseuh. Eta si baseuh milu ka jero kana batiniah puasa batal. Coba keur puasa hese keur puasa ge tong keur nangtot dikinyangkeun tau. Kade keur puasa ge hese tah eta di mana jalma ngabatalkeun puasa nulungan batur keur tilelep ngahaja ngabatalkeunana tangke beres bulan Ramadan eta marek sebulan Syawal rek bulan Habib rek bulan Muharram ngan ulah ditepikeun di kana bulan Ramadan di mana ngodoanana eta teh dua hiji kodo dua fidyah ngaluarkeun batalna teh ngahaja teh sapoe wayahna keur kodoan ngaluarkeun fidyah saliter ka fakir miskin. Puasa ongko. Puasa ongko. Terus fidyah ongko saliter ka fakir miskin. Batalkeun atuh. Nah, atuh pae. Karunya sedengkeun urang lamun teu tulungan puasa ge percuma. Sedengkeun nulungan wa batur lamun nyawana eueuh nulungan jalma arek mah besing maot hukumna lamun urang belum teu dikapae kan sia. Ai mau nulungan ieu urang teh hukumna dosa sarua jeung ngabunuh jalma. Mah deui wa iftaru hamilin kadua jalma ngabatalkeun puasana ngahaja engke ngodoanana kodo ongko fidyah ongko sacara awewe keureuneuh tah awewe keureuneuh meunang puasa meunang ganjaran meunang bari wajib ngan li ghairi khaufin ghairihi tujuanna sieun kasaliana sieun ieu budak upama keur puasa ieu budak di jero beuteung aduh seleuleuh awak kuat ya. Ayeuna karunya amat di kanu jero beuteung, orok di jero beuteung, bising jadi bahaya, ieu orok di jero beuteung batalkeun. Hukumna wajib sabab ngaraksa awak hukumna bising di jero beuteung teh jadi bahaya ieu orok batalkeun. Tangke beres bulan Syawal di mana ini beres bulan Ramadan datang bulan Syawal wajib kodok wajib fidyah. Lamun puasana sapoe beureun kodoana sapoe fidyahna saliter. Wa iftaru murdiin nu katilu tadi mah awewe jeung nipasma dibatalkeun puasana wajib ngan ke kodoanana wajib kodok teu wajib fidyah puasa doang. Kaya awewe boga anak nyusuan keneh dibawa puasa indungna meunang puasa meunang malah mah wajib tah ngan di mana ke tengah-tengah puasa ibudak hayang nyusu masih keneh nyusu indungna tah rek dibatalkeun rek henteu batal lamun anak nyusu ka indungna batal puasana. Naon sababna eta susu awewe liangan nul
Susu awe liangan wah. Ya. Talamun eta susu awe liangna budak kerenyot eta liangna lamun ka kenyot lamun kaleta kuletahna batal sabab liang susu eta teh disebut batiniah lain zohir batal kene puasana. Ayo mau dibatalkeun ieu pajenting budak ceurik ge umpama budak lamun ceurik ge enak ceurik kuat teu teh ka magrib ge umpama ka ge sare geus ceurik mah panai budak mah kitu lamun tos ceurik teh pasti sare tapi ka magrib kuateun pajenting moal dibatalkeun ieu terkecuali lamun umpama eta budak teh jadi bahaya lamun teu disusuan geus susuan batalkeun puasana tangke beres Ramadan wajib kodok wajib pidyah kodokna sapoe pidyahna salika wasani tahiji eta wajib kodok wajib pidyah wasani nu kadua al iftaru mata kiri kodoin main kani hatta ya Ramadan akhiron contoh urang teh boga kodoan tahun kamari tah puasa nah sapoe nah 2 poe tah bulan datang bulan Syawal teh di kodoan keneh wae engke we poe Rebo datang poe Rebo engke we poe Senin datang poe Senin engke we poe Rebo jadi bonen teu Rebo Senin teu Senin Rebo datang deui bulan Muharram teu di kodoan engke we isu kan 3 poe deui kana Ramadan berarti ngahir ngodoan puasa deket kana bulan Ramadan. Aduh, aing boga kodoan 3 poe. Sedengkeun 3 poe teh puasa. Tah, puasa na wajib kodo ngodoanana bari wajib ngaluarkeun pidyah. Di mana tengah-tengah keur puasa 3 poe ngodoan haram dibatalkeunana. Tapi lamun keur waktu tengah-tengah tahun bulan Muharram bisa dicicil. Umpama bulan Syawal sapoe puasa isukan teu sapoe puasa atau saminggu teu puasa sapoe genep poe teu puasa sapoe puasa kan teu puasa deh bisa dituntut coba lamun 3 poe kana puasa bisa dituntut moal sedangkan 3 poe tah lamun dibatalkeun tapi lamun dina pertengahan tahun keur puasa ye ngodoan kurang teh dibatalkeun arek ngahaja atawa teu dihaja atawa geuring tah dibatalkeun henteu haram tapi lamun ngodonana deukeut kana Ramadan ngodoanana dibatalkeun haram hukumna keur mah wajib pidyah nu mantap di mana jalma maot bulan puasa pidyahna 2 hiji pidyah salat 2 pidyah puasa pisahkeun ulah dijikeun umpama pidyahan salat teh 60 liter pidyahan salat umpama mau bulan puasa ye pidyahan salat 60 liter tak ieu nu maot teh bara poe ke sameme maot geuringna teu puasana umpama 5 poe berarti 5 liter sabab sapoena sali pisahkeun 5 liter ulah dihijikeun ayeuna salat jeung puasana mangga nyanggakeun ulah dihijikeun jikeun pisahkeun ieu mah puasa 5 liter ieu mah salat pidyahna sok tah coba eta lamun teu ngaji nyaho moal waduh kumaha lamun maotna teh ayeuna pas ayeuna bulan Syawal ieu jelema geuring ti bulan puasa teu puasa teu wajib mediahan puasa wajibna mediahan ngan lamun maotna dina bulan puasa pidyah salat pidyah puasa made aina saniha nu katilu maya jamu bihi al qada dunal pidyah wa ngabatalkeun kana puasa teh wajib qada ngan teu wajib pidyah puasana wajib ngan anu wajib pidyah cara mana ieu kesiru kamu gemahale sacara jalma boga pamanyakit ujug-ujug gerebeg naon ujug-ujug berpuasa teh bak koleran penyakit ayam abah lain baheula untuk sieun di mana jalma paga penyakit ayam puasa wajib sah puasana sah ngan lamun keur kadatangan penyakit ayana ujug mah gerebeg batal puasana kajen teh dihaja tah datang penyakit ayeuna ayan tangke wajib beres bulan puasa
ayeuna wa keur bet di mana beres bulan puasa wajib kodok ngan teu wajib fidyah, wajib puasa doang. Wasali suhama ya jamu pihi al fidyatu nu katilu wajib fidyah ngan teu wajib ko sayyun kabirun aki-aki pikun. Aki-aki indung urang pikun, bapak urang pikun. Bulan puasa tidak dengaran jelema pikun. Batur mah paruasai main abang hobi we jeung udud. Berarti lamun jalma rek ngorekolot teu puasa berarti pikun. Budak-budak sing pikun amin. Tah, mending pikun mending puasa. Mending pikun mending puasa. Berarti lamun teu puasa pikun. Atau lamun aki urang, nini urang, bapak urang, indung urang juga penyakit pikun. Nah bulan puasa teh teu puasa, nah pikun ulah dikebugan lah diomelan. Goblok teh aki-aki teu puasa, buat teu puasa. Ulah. Siapa ngopi buat puasa teh ulah. Pikun ngan wajib urang sebagai anakna. Tah ya bapak teh kedatangan pikun teu puasa, urang sebagai anak ngaluarkeun fidyah. Orek engke ngaluarkeun fidyahna. Umpama malam takbir, aki-aki, umpama nini-nini kolot urang teu puasana kepikuna barapoe. Umpama sabulan blung campleng kalikeun saliter sapoena berarti 30. Lamun duanana aki-aki jeung nini-nini pikun duanana 30 liter. Tah, meunang. Kumaha lamun kieu? Aduh aing bokolot teh pikun isukan teh puasa. Ayeuna mah sakaliguskeun nama aing sedekah fidyahna 60 liter. Ulah teu meunang. Henteu mah sabab can kanyahoan keur pikuna barapoe-barapoena. Tah aing geus sabulan mah malam takbir kanyahoan. Umpama 10 poe nah 20 poe atawa tiap poe. Tiap ayeuna pikun. Kaluarkeun speed ayeuna saliter. Ninggal isukana teh puasa. Hati-hati teh puasa ayeuna mah teu wajib ngaluarkeun. Isukana teh pikun deui. Tah wajib ngaluarkeun fidyah. Tah eta pikun mah teu puasa, beres puasa teh teu wajib ngodoan puasana ngan wajib ngaluarkeun fidyah. Nu terakhir teu wajib kodo, teu wajib fidyah. Fidyah teu wajib, kodo ge teu wajib. Al-madu jelema gelo. Jelema gelo na bulan puasa teu puasa teu wajib. Teu wajib puasana ge teu meunang puasana ge da jelema ge tadina beres bulan puasana kajenting rek cager rek henteu gelona teu wajib kodok teu wajib berarti lamun jalma bulan puasa sehat teu gelo teu puasa eta jalma ge mending gelo mending puasa. Mudah-mudahan sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanu gelo mah puasana teu wajib. Meunang ge henteu. Tah ayeuna urang mending gelo mending puasa ya. Mending puasa take di beres bulan sawalna rek cager rek henteu tetep teu wajib kodok teu wajib ngaluarkeun fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai deui mudah-mudahan urang sadaya dipasieun panjang umur dugi ka bulan puasa bari awak sehat walafiat gampang rezeki berkah rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana Rajab wa sabana wa balik